Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya nikmat kasehatan sinareng kasempatan sehingga urang tiasa patepung laung paamprok jonghok patepang rarai dina ieu kasempatan kalawan dina kawilujengan. Shalawat kalih kasalamatan mugia tetap dilelerkeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluargana, para sahabatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya anu umatna dugi ka akhir zaman. Tepangkeun wasta abdi Fairuz Nabil Akbar, sim kuring nyanggem pancen janten panugu catur ieu hilap ngahaturkeun nuhun ka para panjejer serta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngediskusikeun ngeunaan pambagian paket kuota. Saat taacan nincak kana acara salajengna, sim kuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Panjejer nu kahiji nyaeta Pak Rosa Darma salaku wali kelas 11 MIPA hiji, wilujeng enjing Bapak. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Pak Aan anu salaku wakase kasiswaan di SMA hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak, hatur nuhun kana kasumpinganana. Sumangga ka Bapak Rosa Darma kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Rosa Darma anu atos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeun ku Bapak. Saalit parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan pambagian kuota ti pamarentah kanggo siswa-siswi anu ngalaksanakeun sakola online. Nurutkeun mantena pembagian kuota teh cekap bermanfaat kanggo ngirangan biaya anu dikeluarkeun kanggo meser paket internet. Kumargi kitu urang ngajengkeun we ieu sawala. Anu salajengna ka Bapaan dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapaan atos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena ayana pembagian paket teh ngagunakeun kaluwihan oge aya kakurangan. Kaluwihanna nyaeta siswa jadi ngirangan artos kanggo meser kuota. Ari kakuranganna nyaeta pembagian di sakola jaba seueuran padahal mah nuju pandemi kieu. Kulantaran waktos anu sakedik salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros ngan ukur kanggo 3 urang. Dina ngadugikeun parantosanana kedah ngacungkeun pananganna teras nembalkeun namina sarta teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka sadaya anu tos ngadugikeun paratosan kirang langkung ngeunaan kawijakan pamarentah kanggo ngadukung dina kana ajar salami pandemi ieu sarana prasarana anu ngadukung diterapkeun sakola online. Sumangga ka Bapak Rosa Darma kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Rosa Darma parantos ngawaler perhatosan ti sadayana. Ieu isi waleran aya anu nyaeta pamarentah teh saleresna mah nuju ngusahakeun sugano we pandemi ieu teh tereh beres. Na teras tiasa ngalakukeun kagiatan sapartos biasa. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos ngalaksanakeun kalayan lancar. Ku kitu hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku maos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nada haturkeun anu kasuhun bilih aya cariosan oge paripaos anu matak teu ngeunah kana manan hadirin sadaya. Mung sakitu anu kapihatur hatur nuhun kana paratosan ti sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.